Faslun ari ieu eta hiji fasol wa sholatil kusufi ari salat kusuf eta li syamsi pikeun panon poe. Wa sholatil husufi ari salat husuf eta lil qamari pikeun bulan. Kullun ari sakur-sakur perkara minhuma tina ieu kusuf sareng husuf eta sunnatun sunnat muakkadatun anu dikuatkeun. Fa in patat maka lamun beak naon hadhihi sholatu ieu salat lam tuqdo maka teu dikodoan ieu salat. Ailam yusra tegasna teu dipigawe naon qadauha qadona ieu salat. Wa yusolli sareng maca sareng salat ieu man li kusuf fi syamsi pikeun kusuf syamsi wa khusufil qamari sareng pikeun khusuf qamar. Rakaataini kana 2 rakaat. Yuharimu tingkahna takbiratul ihram ieu man biniyati salatil kusufi kalawan niat salat kusuf. Summa ba'dal iftitahi tuluy sabada iftitah wa ta'awudzi sareng maca ta'awudz yaqra'u maca ieu man al-fatihata kana fatihah. Wa yarka'u sareng ruku ieu man sumaya rafa'u tuluy naik ieu man sumaya rafa'u tuluy ngangkat nyeman ra'sahu kana mastakana ieu man ina ruku tina ruku. Sumaya ta'dilu tuluy itidal ieu man sumaya qra'u tuluy maca ieu man al-fatihata kana al-fatihah. Sanian tingkahna anu kadua sumaya rka'u tuluy naik ruku ieu man sanian tingkahna anu kadua khaffa anu leuwih enteng minalladzi tina perkara qoblahu anu tetap sataacan ieu alladzi summa ya'tadilu tuluy itidal ieu ma sanian tingkahna anu kadua lima bolak-balik terus ngalogatna gitu. Summa yasjudu tuluy sujud ieu man as-sajdataini kana 2 sujud bitumaninatin kalawan tumanina fi kullin dina sakur-sakur sahiji summa yusolli tuluy salat ieu man rakaatan kana hiji rakaat saniyatan tingkahna anu kadua biqiyamaini kalawan 2 kali nangtung wa qiraataini sareng 2 kali maca wa ruku'aini sareng 2 kali ruku wa itidalaini sareng 2 itidal wa sujudaini sareng 2 sujud wa hadza sareng ari ieu qaul eta makna qaulihi makna ucapanna ieu musannif fi kullin eta tetep dina sakur-sakur fi kulli rakaatin eta tetep dina sakur-sakur rakaat minhuma tina itu rakaataini qiyamani ari 2 nangtung yutilu tawala yutawwilu anu manjangkeun ieu man al-qiraata kana babacaan fihi ma dina ieu qiyamani
Kama seperti perkara saya di anu bakal datang ieu emak. Wa fi kulli raqatin sareng eta tetep dina sakur-sakur rakaat. Ruku'ani ari 2 kali ruku. Yutawilu anu manjangkeun ieu eman atasbiha kana tasbih fihima dina ieu ruku'ani duna sujudi henteu salian sujud. Ngaji teh asa lila teuing ieu teh batur mah geus ngararobrol di kobong. Nembe jam 8 mah tah harge panas mesinna. Fala yutawilu maka ulah manjangkeun ieu eman hu kana ieu sujud. Wa hadza sareng ari ieu qaul eta ahadu wajhaini salah sahiji dua wajah. Lakin nis sahihu tetapi na ari anu sahih eta annahu sanyana ieu sujud eta yut tawilu manjangkeun ieu man hu kana ieu sujud nahwa ruku'i saumpama ruku. Alladzi anu qablahu tetap sateuacan ieu alladzi. Wa yahtubu sareng khutbah saha al imamu imam ba'baha sabada ieu rakaataini atawa atuh sabada ieu salat kusuf wal khusuf ay salatil kusuf wal khusuf. Khutbataini kana 2 kali khutbah ka khutbatail Jum'ati saperti 2 khutbah Jumat. Fil arkani dina pirang-pirang rukun wa syuruti sareng dina pirang-pirang syarat. Wa yahissu sareng ngageunggeureurkeun ieu khatib ngageunggeureurkeun annas sakamang enas fil khutbataini dina 2 khutbah ala taubati kana taubat. Minadzunubi tina pirang-pirang dosa. Wa ala fi'lil khairi sareng kana migawe kaalusan min sodakotin nyatana tina sodakoh wa itkin sareng ngamerdekakeun hamba wa nahwi dzalika sareng umpamana ieu nundutan wa nahwi dzalika sareng umpamana ieu itu sedekah itkin. Wa yusiru sareng ngalaunkeun ieu imam al qiraata kana babacaan fi kusufi syamsi dina kusuf syamsi. Wa yajharu sareng narikeun ieu imam bil qiraati kana babacaan fi khusufil qamari dina khusuf qamar. Wa tafutu sareng beak naon salatul kusufi syamsi salat kusuf syamsi bil injali kalawan caang. Lil munkasipi karena kabuka panon poe.
wa bi gurubiha sareng kalawan surupna ieu syamsun. Kasyifatan anu caang, terbukanya caang. Wa tafutu sareng beak naon salatul khusufil qamari salat kusuf qamar bil injali kalawan caang. Wa tulung isyamsi sareng kalawan kaluarna panon poe la bitulung il fajri henteu kalawan kaluarna fajar. Wala bi gurubihi sareng teu kalawan surupna ieu fajar. Khosipan anu kabuka. Fala tafutu maka beak teu beak naon as-sholatu salat. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna aya salat kusuf sareng salat khusuf. Ari salat khusuf eta khusus pikeun gerhana matahari. Sedangkan ari salat khusuf eta khusus pikeun salat gerhana bulan. Anu kantos ieu ngalakonan salat gerhana. Kamari kantos pas gerhana bulan. Pas gerhana matahari sok salat tara. Alhamdulillah. Sawae eta teh cenah anu ngalakonan ieu teh salat kusuf teh kullun minhuma, setiap orang anu melakukan salat gerhana bulan atau gerhana matahari maka orang tersebut mendapatkan pahala sunnatun muakkadah, sunat anu dikuatkeun. Sunatnya berarti sabanding sareng tahajud ieu teh. Kejadian langka nya gerhana bulan. Kasebut jarang lah gerhana bulan mah. Anu jarang pisan mah gerhana matahari jarang pisan. Komo deui gerhana matahari cincin jarang pisan eta teh. Langka sakali-kalina abi ngai gerhana cincin nepi ka umur sakieu teh. Gerhana cincin teh mataharina poek pas siang-siang tapi sisina bulut teh katingali siga cincinnya kitu. Sebut teh gerhana cincin. Lamun misalkan posisina salat gerhana bulan atau gerhana matahari, selama posisina gerhana matahari, mataharina katutup keneh ku bayangan bulan, maka salat sunat kusuf eta masih berlaku. Nepi ka iraha, nepi ka seepna matahari teh caang nih pas posisi siang. Kan nanti siang teh matahari teh kapoekan. Siang-siang teh bakal poek ieu teh. Siga magrib. Tapi engke setelah berangsur-angsur keluar si bayangan matahari teh cet cek caang deui pul, maka eta waktu salat gerhanana habis tah. Atuh tadi abi teh lebar tos wudu teu acan parang ieu salat ieu naon kusuf samsina lam tuqdo ay lam yusra qadauha. Teu bisa diqodoan atau teu bisa dipagawe. Nu atos mah atos we tadi cekap bungan saha tadi teu siap-siap di awalna gitu. Teu jarang di urang gitu. Aduh tadi tinggal salat kusuf kodoan jarang di urang. Kecuali santrina memang santri nu wah eta mah cirining pisurgaeun we ka surga di deukeut we eta. Wa yusalli li kusufi syamsi wa khusubil qamari rakaataini, dilakonana sabaraha rakaat cenah salat gerhana teh 2 rakaat. Yuharimu biniyati sholatil kusufi, takbiratul ihram dengan niat di kusufil syamsi atau li kusufil qamari. Misal niat Allah, niat abi sholat gerhana matahari, niat abi sholat gerhana bulan 2 rakaat, bari main ka kiblat makmuman atau munfaridan karena Allah. Dulu yang maca iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi nabi ka akhir wa ma ana minal muslimin.
tuluy maca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tuluy maca Al-Fatihah. Bismillah nepi ka waladdallin, tuluy ruku. Nah, saatos ruku summa ya'tadilu summa yarfa, naikeun si kepalana ka luhur. Bina ruku'i dek naik ka luhur, summa ya'tal itidal, tuluy maca Al-Fatihah deui anu kadua. Tuluy ruku deui, cet ruku biasa deui anu kadua. Tapi ruku anu kadua kudu leuwih gancang tinimbang ruku anu kahiji. Kira-kira lamun ruku kahiji teh 10 detik, atuh ruku kadua mah 7 detik atau 5 detik gitu. Atau ruku kahiji mau bacaan subhanallah na teh 10 kali, atau ruku nu kadua mah 5 kali. Nu penting ulah leuwih lila tibatan ruku anu kahiji. Minalladzi qablahu summa ya'tadilu, naik di kaluhur ruku nu kadua, naik di kaluhur i'tidal nu kadua. Biasa tumaninah deui tuluy sujud. Kan beda na eta unggul. Jadi kieu sararapa muka maklum. Allahu akbar, Fatihah waladdallin, ruku kieu ruku anu kahiji kudu leuwih lama tibatan ruku anu kadua, naik di kaluhur cet Fatihah deui, Fatihah ruku deui, ruku kudu leuwih cepat tinimbang ruku anu kahiji, naik di kaluhur baru luhur i'tidal tumaninah nembe sujud seperti salat anu biasa. Engke rakaat anu kadua na kumaha nya sami kitu-kitu keneh gitu. Fi kulli summa yusolli rakaatan saniyatan bi qiyamaini wa qira'ataini wa ruku'aini wa i'tidali wa sujudaini wa hadzal makna qauli. Seperti kitu tah. Fi kulli rakaatin minhuma qiyamani yatilu qira'ata fihima. Tapi dina nangtung ketika salat kusukna kudu manjangkeun bacaan. Manjangkeun bacaan, bacaan anu pas dinu nangtungna tos bada Fatihahna panjangan kurang bisa susuratan naon. Tuluy ruku anu rukuna panjangan dina tasbihna. Henteu dina sujud mah kitu. Fala yutawilu wa hadza ahadu wajhaini. Tapi menurut qaul sahih mah dina ruku ge eta teh dipanjangkeun, dina sujud ge sami babacaanna dipanjangkeun, bancangkeun. Wa yahtubu al imamu badahuma, tuluy we imam teh naik khutbah seperti khutbah dina salat Jumat, dina rukuna dina syaratna sami kitu-kitu oge. Rukuna aya sabaraha hiji? Aya 5. Maka hiji maca tahmid, kadua maca sholawat ka kanjeng Nabi, tuluy wasiat bitaqwa, tuluy maca Al-Qur'an. Dina salah sahiji khutbah anu dua. Terus ya gitu. Percis seperti khutbah salat Jumat. Tetapi dina khutbah salat kusuf sareng salat khusuf wa yahisu annasa fi khutbataini ala taubah. Khususkeun weh ieu teh khatib ketika naik kana mimbar salat kusuf atau khusuf teh khususkeun ka manusia anu hadirna titah naon taubat. Hei jalma tobat tina dosa-dosa, tina maksiat, tina laku lampah anu nyulayaan kana parentah Kanjeng Nabi sareng parentah Allah, anu mengkol tina kitab, anu mengkol tina halal haram gitu, tina halal gitu. Kitu tong khutbah teh ngabahas Isra Mi'raj, ngabahas kurban teu nyambung. Intina mah tobat tah kudu ngararasakeun dosa teh anu karasa teu karasa, anu saeutik anu ageng, anu dihaja teu kahaja, dosa teh beda-beda kan kategori-kategori dosa teh. Tuluy naon? Migawe pagawean anu alus hok cenah. Ayeuna pigawean anu alus seperti sodako, sarodako araranjeun, misalkan babagi aranjeun, kirim hadiah araranjeun sadayana hadirin jamaah gitu, atau ngamardekakeun budak baheula gitu. Tau umpama tadi gitu, seueur ke maca Al-Qur'an,
seueurkeun zikir, seueurkeun mutolaah nu penting nyeueurkeun eta kana naon fi'lil khair kana kealusan-kealusan. Tah dina salat gerhana matahari mabacana lalaunan saperti dina zuhur sareng dina asar lalaunan. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha posisina salat gerhana bulan? Wah eta mah tarikeun we. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun misalkan salatul kusuf samsi ira habisna bil injali ketika si bayangan matahari kabuka deui tah gitu. Atawa surupna panon poe ketika posisi gerhana matahari jam 5 misal asar jam 5 sore maju ka ditulila gerhana teh nepi ka surupna panon poe maka eta habis tah waktu pikeun ngalakonan salat gerhana matahari. Kumaha gerhana bulan engke we nepi ka bijilna panon poe misal maju ka subuh tah caang subuh macan habis tapi habisna naon ku kaluarna cacaang panon poe tos mun urang manaon sebut cek urang manaon bersinar gitu sinar-sinar geus aya mararuncul tah eta terakhirna waktu pikeun ngalakonan salat gerhana bulan fala tafutu as-shalatu khosifan. Kumaha lamun kalangkung imah duha nembe salat teu bisa dikodoan we eta mah. Faslun fi ahkamil salatil istisqa'i. Faslun ari ieu eta hiji fasol. Fi ahkami sholatil istisqa tetep dina martilakeun pirang-pirang salat istisqa, hukum salat istisqa. Ayatul labi suqya